hadir dina wengi alhamdulillah. Naon margina ibu sadayana Allah subhanahu wa ta'ala ke urang nyiptakeun naon nyiptakeun makhluk teh aya 3 golongan, bahkan cik hiji keterangan aya 4 golongan. Hiji Allah nyiptakeun makhluk anu dibere akal jeung nafsu. Nancena Allah ngadamel makhluk teh aya nu dipasian akal jeung nafsu, yaitu manusia. Anu kaduana Allah ngadambel makhluk anu dipasian nafsu tetapi teu dipasian akal. Saha eta? Kebo embe ucing tenyom. Mun hayang nyaho tenyom, eta tenyom monyet. Ieu urang loba monyet maknawi. Ai labdi mah manusia, tapi monyetna maknawi anu mana man tarakal wir pahuakir saha manusiana anu ninggalkeun wiridan tos magrib, ninggalkeun wiridan tos subuh, ninggalkeun wiridan tos Jumat, tah eta ibu-ibu munah nyawa eta nu kitu teng monyet. Lamun ibu boga salah kita laku wiridan magrib, laku wiridan sabah 77 teyatina poe Jumat, berarti eta ibu-ibu boga salaki jelema dusun geraku monyet itu kepan ngan kalakuan jelema ngan mirip mo. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ya buang kurang sifat doang tenyom, sebab tenyom eta doang kebo dibere nafsu tapi teu dibere akal. Aya di makhluk anu teu dipasian akal jeung teu dipasian nafsu naon? Piraku motor di mana ge nu sok dipajang kieu mah eta sok dibungkus jeung balik. Yang mudah-mudahan nih motor dibungkus. Gilain. Aing mah seumur umur tiba heula sampai kuari ceramah deket motor. Moal kawal ti aing da. La ilaha illallah. Eta mah jeung tembokan kosok jeung tiang listrik nyorang doang hareupeun tiang listrik. Nyorang tapi jeung motor kakara kaing kamu sering ketuat. Masyaallah tabarakallah. Ya. Masyaallah hareng Bosali dak ieu Bosali aya riwayatna kula ieu. Rek diriwayatkeun jeung Bosali. Ngan doangna keur di ditu mah teu nyawer eta isin ka pamajikanana ieu. Keur di lemburna mah pernah minggu kamari memeh kanu ka Jamri kula pernah di lembur ka Bosali teu nyawer kalah hayang teh Jamri mah rek aya pamajikanana ku eleh ku ewe. Masyaallah tabarakallah. Laju we pan tiupi omongan ya Bosali kula ya. Eta guru kula ya. Meme orang abas mah 3 perkara ya. Guru kula aneh setiap reka nu hajatan, reka nu kawinan, reka nu sundatan, reka nu holan, reka nu hajatan, eta sok ti imahna mana teh dahar heula. Heh cik kula teh ka haji. Pani urang reka nu sundatan sok disiapkeun makanan, rokok, ampar, amplop deh. Ampar, sor nagenya. Lam aisem sor sam sor air her lam air her in the bay. Arti lamun aya sema sor sam asorkeun sama sor air her kop sus angsongkeun cai herang cai kopi cai susu di dieu mah ngan aya aqua airmu murni murah doi. Masya Allah Masya Rabbi. Lam air kop sus air her in the bay. Ketika kita tidak punya cai susu cai kopi cih herang endah baik itu arti nama. Jadi kahur ini endah baik ya. Ayo uji kopi mah. Nah iya. Anu kaduana eta Abah Muslim eta guru kula sok mau rokok 2 bungkus rek anu hajat mau rokok 2 bungkus.